Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Modal siap. Bet. Modal si anak batur bet. Batur modal bet. Sirum memilikimu tak kusangka, kau bidadari surga sedangkan aku apa, kenalmu saja sudah bahagia, apalagi menjalin cinta. Ku jaga dan ku jadikan kau ratu, karena ku tak ingin sia-siakan hadirmu. Ingin kau menetap di dalam hidupku, sungguh aku mencintai dirimu. Oh indah, apa kau tak lihat seribu kebaikan dalam diriku, hanya karena satu kehilafan kau bawa diriku dalam kehancuran. Bro, Kita goblok malah ngelumpang wae, torek oke sudah ndak teh. Biro, torek oke sudah ndak. Yuk. mun calukan teh ulah Ngalios wae. ngalios wae. Torek oge sugan sia. Kebenaran aing jamuan apa sih? Aya mau babitna sia. Anu laku meureun ya rongsok. Bani ngali. Mau enggak ada mau coba. Aya mah editan lu. Tong sok ngabokis wae. Mana bet? Nah, itu aya meureun mah. Yih, cicing enggak? Mau coba tuh. Enggak sama tah. Oh, aing mah. Kantong loba teuing kantongna. Mahe ngopi. Ajib. Mantap. Ngopi. Kita mantuk ge. Yuk, ngali. Ngopi. Mantap. Pira. Ini diganti duitnya. Daripada pikir ngegantian si Pira, nya aing nambahan ngopi. Oke, Bo. Weh. Kita ngopi. Yes, awe emang usah pikiluan ki. Antong we we. duduk manis. Ngopi. Ya geus tong bae. Pikiran Sosok gitu wae. Nanti mau ngopi. Ngopi aja. Kumarek duduk manis, kamu ningali babaturan mae kieu kalakuan anak nganiayaannya lemah. Mae, kunaon sia teh ngadadak jadi pelindung si Pira gitu angin hujan? Nyao. Nah, ente ngadadak jadi Saras 008. Ya, kalau saras ting tuh Wonder Woman kan udah keren. Aing apalnya tangkul bet. Ngopi. Mae sama aduh Masih aing. manis siga jurik amat kalakuan marane ih. Inji. Kontrol atuh teh mae.
Kunaon daek atuh sia nongkrong jeung jurig mae. Mae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, nah sih kan kesel gitu. Biasa oge senyum manis. Lain kesel deui. Mun mae lalaki mah geus kumaha ditinju eta si Jambul jeung si Betty. Waduh. Nah gitu, Neng. Tu inji we kadua jurig eta wanina kanu lemah. Pan mae teu tega ningali si Oni dibuli wae ku dua jurig eta. Ih, kesel da mun hayang meprek. Muncul Asep mah mending yang Mae ulah udin jeung maranehna. Soalna sieun kababawang kena. Moal atuh Sep, mae ge kan nyaho, mana nu kudu diturut jeung henteu. Mangna mae budak kamari. Iya, pan main tos apa? Lamun Mang Jambul jeung si Betty mah gitu. Terus nah atuh masih kena nongkrong. Jan kitu oge kalakuan Mang Jambul jeung si Betty, pambebaturan mae ti leutik Asep. Mantak, mae teh nyadarkeun dua jurig eta supaya ulah kitu wae kalakuanana. Nya, saya sih hari kitu mah. Ngan Asep we jadi melang ka Neng Mae. Teu kudu melang, najan Mang Jambul jeung si Betty cacingan, tapi moal nepi wani kurang ajar ka mae mah. Nya, mudah-mudahan masih gitu. Neng Mae kudu bisa jaga dirinya supaya Asep teu melang teuing. Nya insyaallah. Mae balik heula nya Sep. Buru-buru amat. Karak mah Asep pendak sareng Mae. Masih anen. Apaan teu sangaja kapanggil oge Sep. Masih kangen cenah. Lebay. Terus mae lapar, hayang dahar heula. Strong ya we eta mah. Aduh. Tapi najan kitu ge Asep mah tetep cinta ka Mae. Sarang heula. Supiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mainnya lira wae. Loba-lobaan teuing emang naik demo. Sawae Mae mah. Mae keur sibuk teu? Sibuk Sep, sibuk rebahan. Serius Asep mah. Kunaon emang? Nyeblak yuk. Gaskeun. Buru atuh, geus teu kawawa ieu hayang nyeblak. Ayo Mae ayo. Gaskeun. Moni, Biasa teh senyumna ulah manis kayak gitu. Senyum manis pertama terus bikin Asep bungkul atuh Mae. naon sih ulah sok lebay. Geus teu hayu urang nyeblak, geus teu kawawa ieu. Aduh ayo. Ampun. Hah? Main Asep penyeblak. Lanjai. Kurang riang ya. Mae. Ajib tah meh sigana seblak ih. Lain ajib deui, endul bet. Beulikeun tuh aing we. Ya Allah sia mah. Ih, mae ge dibelikeun ku si Asep. Coba Mae, Mang Jamu saan? Ih, mesan we Mang. Tuh, mungkin dibayarkeun ku si Asep. Nya Asepnya. Ngan deh.
Sok emang mesan. Jadi dibayar sekalian ku Asep. Ah, gitu tuh. Laroya kawewe hungkul. Ka urang ieu teh mah. Tuh, aing mah. Mesen-mesen, Bu. Siap. Ya, seblak 2, Cek. Ya, siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Naonan atuh sia teh pire pake segala hormat ke upacara lain atuh. Biru Geo, biru Geo. Weh, dia bet. Lot dia bet. Gelo. Oke mah, mangka panggil Mang Jambul jeung si Betty. Ulai cing wae, tengah lawan ge minimal ngahindar atuh. Nih, Omat, ulah wani-wani deui ngadeketan si Mai. Si Mai kedeket jeung urang. Ulah nepi, urang malik izin ka maneh. Ingat, awas ya lamun ngadeketan di si Mai.
Waalaikumsalam. Teh Mai ngiringan atuh. Ya sok Teh Mae. Ka dieu ulin babarengan. Ini kunaon gitu ka Mai? Nya kunaon heula? Nah sikap Oni kitu ka Mai. Salah Mai teh naon? Kunaon? Mai hoyong terang. Nah Oni kitu ka Mai. Supaya lebih jelas, coba Oni tulis di HP Mai. Maaf, lain bade nyinggung, tapi supaya jelas, supaya Mai paham. Mang Jalmina, apa Mang Jamul jeung si Betty? Terus saha atuh? Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong sok lugu dah. Maksud Asep naon ngelarang si Oni deket jeung Mai? Itu oge Mai. Emang Mai sahur saha? Saur. Jujur we, naon hakna Asep kitu? Hak Mai atuh rek deket jeung sasaha ge. Jujurnya Asep teh cemburu. Lamun misalkan Mai deket jeung si Oni. Cemburu? Emang Asep sahana Mai? Urang kan cuma babaturan. Nah aku udah cemburu. Asep teh cinta ka Mai, nyaah ka Mai. Tapi Mai kitu wae. Tara pernah ngargaan perasaan Asep. Mai apa ge henteu Asep boga perasaan ka Mai. Rak ayeuna Mai apal. Maaf Sep. Mai mah emang gampang deket jeung sasaha, tapi teu gampang jatuh hati. Asep babaturan Mai ti Bareto. Teleuwih. Intina Mai kecewa ka sikap Asep. Soal perasaan mah hampura Mai teu bisa ngabalesna. Oh Dinda, apa kau tak lihat 1000 kebaikan dalam diriku? Hanya karena satu kehilafan kau bawa diriku dalam kehancuran. Pas lagi sayang-sayangnya kau meninggalkanku, lagi cintanya kau pergi dariku. Sungguh ku tak tahu apa salahku. Pas lagi sayang-sayangnya kau sudahi aku, lagi cintanya. Bet. Modar si anak batur, Bet. Batur modar, Bet.
Oni bang, Oni. 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 Oni bang. Anjing. Sia. Kalau juga anak batur sampai motor. Oni. Kapoekan aing mah. Aing bung di penjara. Kumaha keluarga aing bet. Arek ditaruh di mana banget keluarga aing? Anjing. Hah? Sia jadi mikirkan diri sorangan goblok. Sorry bet. Di saat aing keur kieu, sia malah mikirkan diri sorangan goblok. Di mana kasetia kawanan sia anjing? Sorry bet. Di mana nu ngaranna solidaritas goblok? Gua salah paham lah bet. Anjing sia. Sorry bet, gua salah paham lah bet. Aing. Sorry bet, lain masalah gitu maksud aing bet. Lain gitu maksud aing mah lain. Terus naon goblok? Lamun sia yang mikirkan diri sorangan, ha? Hah? Sia uyup. Sahakan jeung aing di giliran aing keur kieu sia mikirkeun diri sorangan anjing. Ampun bet. Tidak masuk gitu bet. Ampun bet. Bet. Bet coba gitu bet. Anjing di bolongan ku Aisyah di bolongan. Astagfirullahaladzim. Nanaunan mana bet? Astagfirullah. Bet, ampun bet. Bet, ampun. Ampun bet. Urang nggak bongkar kejadian tadi bet. Demi Allah bet. Ulang ngakukeun eta ka urang bet. Bet, ampun bet. Ampun. Ulang ngakukeun eta ka urang bet. Janji urang mau ngabongkar demi Allah bet. Bet, ampun. Bet, ampun. Aja. Astagfirullahaladzim. Naon sih teh Asep? Naon, Sep? Urang mimpi buruk. Batur mana longkrong kamu tuh udah molor barang. Kalau mah di mah. Awe tungke, mau kasur kalian tajuk di dita.